Ya Rabbi bin Nabi irhamna abi wa ummi waghfirana wa bina wa'fu anna wa umina indung tunggul narayu bapatang kalada rojat indung nu wajib digugur bapa nu wajib dihormat salapan bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teboga rasa kadung pasrahkan umagung 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu nu aya ukur karunya henteu daya teu upaya di waktos ngalahirkeunana langsa kabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana kesang geti jeung cimata kaluar henteu karasa tapi umi tetep bagya orok salamet ka dunia orokna ing hakan ditangkepan diciuman tapi umi tetep bagya orok salamet ka dunia orokna ing hakan ditangkepan diciuman tapi bapa cerik rek ngadanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diriwehan kanyana tengurangan malah kadede nambahan di waktos urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka tetaat kana agama umi terus ngadoakeun sanajan anak nyusahkeun umi teureun ngadua sanajan anak doraka di waktos umi teu damang anak mah henteu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri di waktos umi wafat dunia teh asa kiamat jantung raga asa pegat muga umi sing dirahmat di mandian di boehan
papasaran, diantarkan ke kuburan, cipanon terus ngecelakan, karena pipi ngabasahan, nu ayangan penyesalan. Kanjeng Nabi tas nyarita, nu dosa kaindung bapa, di dunia pasti cilaka, di akhiratna disiksa. Bagi paieuna daman, sing dijadikan gambaran, ka umi di pakuburan, dipaparin kanikmatan. Panungtung doa si mabdi, ya Allah tepangkan abdi, sareng ibu rama abdi, samarengan kasuara.